Kunaon deh ta paman kulkasna ting kabelna duka naon ieu dipegat saya juga na ieu mah moal bener-bener ieu mah soal kayak mah ieu ku kulkas ieu aing mah geus layak pusing wah mah nya tuh paman atuh ari bisa mah tadi ya gawean. Iya coyokeun ya. Siap coyokeun ya.